mantap kula dibangga-bangga gagah jabatan harta termasuk ilmu nu Allah ketika dicabut bauna naon aye niat sing hade lempeng-lempeng mantap jadidu imanakum bila ilaha illallah perbaharui iman ku ngucapkeun la ilaha illallah ulah eren-eren minimal maca la ilaha illallah ba'da salat 3 jangwatan iman la ilaha illallah 3 balik tarik andapeun bujal 2 jari sampai ka ubun-ubun supaya roh urang teh bener-bener ngucapkeun la ilaha illallah bantingkeun ka luhureun susu katuhu 2 jari la ilaha illallah kahandapeun susu kencan 3 ta salat seperti gitu disebut talqin zikir tarik napas ilaha illallah geus ku 3 ge insyaallah ku 3 ge jaga iman sing hade lah moal kebal hirup di dunia nasihatan awak urang teh lamun neuleuh mobil mewah cak urang teh aing hayang amat nasihatan ku urang awak sadar sia sadar jasa najan sia teu sadar ge dek naon nu pake meulina kan jadi tenang orang atuh jualin sawaja eueuh gunung nu dijual eueuh naon mitoha dijual ku sia sadar tenang jadi Masya Allah eta lamun urang bisa nganasehatan diri urang bantep hirup manasehat lah awak memewahan ting atuh di dunia ieu ja bakal ditinggalkeun sakedeung deui ge bakal paeh tuh kamari ge tatangga paeh teu dibawa segala rupa ge ge atuh geus ge bakal paeh ketungguan di akhirat ulah sok hayang senang di dunia urang mangke di akhirat boga sorga eta ge mun ka sorga teh nasihatan Allah karim rapi Masyaallah. Urang mah kayakinan teh kakarak datang ka wujud kidamba qomo khalafalil hawadits kiamu binafsi wa daniyat qudrat rodat ilmu eta bae. Artina wujud aya-ayana teh kidam-kidam teh artina teh heula teh mimitina Allah mah bako teh artina langgeng-langgengna Allah wa tungtungna ngan sakadar sakitu urang makan bahasa tauhid teh henteu nyulusup ka jero kolbu jadi karasa ngeunahna tauhid. Urang mah teu ngarasa ngeunah tauhid. Lamun jelema geus ngarasa ngeunahna tauhid mah moal aya ngarasula ka Gusti Allah henteu kumaha bae ge ngeunah. Sebab urang sok ngomong wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala kabeh ge teu kudot Allah bagus ti Allah goreng ti Allah rasupkeun ka jero hate kabeh ge jati Allah bakal ngeunaheun geura dibere sugih ngeunaheun dibere susah ngeunaheun sarua ti Allah dibere sehat ngeunaheun dibere gering ngeunaheun sarua ti Allah ngomong sacayut kamu gak kira-kira aduh gerak dibere ti tajong bagi serekanan batu urang tajong goblok batu teu neuleuh sia ka aing cak batu emang aing teu ngadenge emang aing ngira neuleuhna sia goblok deui cak batu tolol sia teh katabrak sapeda gitu sia bener bae ka ditu katabrak ku sapeda nah eta badak siga ade urang kok kitu bae encan datang ka jero saha atuh nu geus datang ka jero teh eueuh deui nomor hiji rajana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabelah dieuna para khulafaur rasyidin
Kabla dieuna para aulia-aulia Allah. Terus wali-wali Allah nu mantak urang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali. Ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali. Aduh abdi teh minta dimajukeun usaha. Emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae ya usaha lah ieu asana bangkrut amat. Lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu. Dua perkara abdi menta wali, hiji pajukeun abdi, mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti. Kan siapa kos kitu mentana. Eta teh salah. Ulah kitu atuh. Geus bae mamenta Gusti, abdi mamenta teh ka Gusti, ieu zarah ka wali, wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah. Capretan abdi atuh Gusti kana ngeunahna ibadah sakumaha ngeunahna inu dizarahan ku abdi jana mah geus bisa tawakal nya mah bisa sabar nya mah bisa qanaah nya mah geus deukeut jeung Gusti abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu. Jadi supaya urang teh bisa nuturkeun nyana mazarah lah mau pemimpin zarahna ge kubloon deui pemimpin ayo kayak dipangmentakeun ka ditu kayak ditawasulkeun ku kula geus pokona hayang nu hayang naon ge tulis bae geus dirinya tulis kula nu ngalaporkeun ngan eta tolong pimpin jarana lain ayu pupuk supaya rapih nyahueun kana aturan-aturan zara nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nyana. Eta kos kitu haram tuh zarah kos kitu mang. Ulah haram naon kitu zarah ka para wali basa kumaha. Eta tadi supaya kacepretan kabeleteran. Masyaallah. Ieu urang lamun nyaritakeun tentang jelema anu geus panceg niatna boga kayakinan etalah para wali-wali Allah Subhanahu urang gulak-gilek koncina mana koncina dedelean mata teh geus kudu ulah resep kana dunia sakitu bae lamun mata masih kene resep kana dunia gulak-gilek bae kajen kumaha kajen talar Quran talar hadis kajen teh nyana geus bahsul masail tapi mata resep kene kana dunia gulak-gilek bae. Kamari Muktamar NU ayat 3 panitiana 3 di Jombang. Hiji panitia muktamar asli, 2 panitia gadungan, 3 panitia akan kedatangan presiden. 3 ente mah teu memperhatikan muktamar we aing mah di bae ge nyaho cek kiai nyaho menang ti mana tuh ulah memilu ka aing saya masih aing main. 3 panitian 3 hiji muktamar asli panitia muktamar asli nomor kedua panitia gadungan nomor katilu panitia akan kedatangan RI 1 3 panitiana nu panitia asli ele ku panitia gadungan lantaran panitia gadungan mamawa tas gede disatukannya nyana aya tas kabeh kunyana didatangan siap ente anu dibere 50 juta anu dibere 30 juta saurang kiai kan jarago ngajina anu geus di otakna teh aya bahsul masailan Quran aya di otak hadis aya di otak tetapi hasilna 70% kiai narima kana pamereta duit ukula dibejakeun sote geus hancur-hancuran ku ari ye mangku mah gitu kadang kurang anu nyawan anjing siapa nyawan aing coba buktikan kiai numerean duitna ngobrol jeung aing dek lompat ka mana sih ya dek lompat ka mana ayo ngaku sia disesuaikan sungut sia ku aing ieu maksudna naon rusak jasa Quran aya di nyana hadis aya di nyana yuk basul masail jarago nu mantak dibubarkeun ge hampir dibubarkeun emang naon duit main ieu nu mantak agil sirat deui ieu nu
anu terpilih duit lumayan baheula matas bahsul masail matas mutamar NU di jero dada di jero otak aya bahsul masail mawa ilmu kuari balik mutamar nu ditugakan teu nyaho anu di luar. Ieu naon dimaksudna ieu? Inget ka Abah deui bae kula maca tadi aing mah teu kabita bisa ngaji jago ngaji teu. Nu kabita ge ikhlas tak kadadehekeun we tadi celi. Mun sia bisa ikhlas geus. Jadi jelema mun sia can bisa ikhlas can jadi jelema. Mantak datang ka kuari kula teu berusaha supaya ikhlas abe jelema marere duit ka kula. Sial jasa orang hese tak ikhlas. Aduh, masya Allah kan. Nomor kahiji, nomor kedua, eta abah mah ulah sok ngadahar duit di pamarentah. Tarima mah tarima bae cekel ku sia. Aju ka mana ke? Ulah bawa omong. Aduh, aji pending geus kieu bae aya keneh eueuh. Ya kula ngabejakeun sote lain naon supaya ulah jadi rahasia agama abe maju. Urang jeung pamarentah ulah bendu. Jaloba kepentingan anu urang teh diuruskeun ku pamarentah. Nu ulah sote lain babarengan jeung pamarentahna, jeung birokrasi moal kaluar ti pamarentah. Partai kaya di pamarentah, hayu dukung pamerena ulah dicokot. Cak kitu. Ulah kieu, ulah wah ekstrim jasa ka pamarentah. Ulah negara urang kan negara politik. Politik kan aya di pemerintah anu ngajalankeun roda politik kan pemerintah jangan salah mah lain pemerintahna lain politikna kiai nu narima duit di pemerintah eta nu salah nama lalu bawa ngomong put tenang geula besi pajar ekstrim ka bang atuh Numanta kula mah jeung lurah wararau, jeung camat wararau, jeung bupati lain bupati Tangerang bae, gubernur loba jasa nu wau, bahkan jelema nu di luhur ge nu dipunclot. Atuh wow, bahkan aya nu pernah mere duit teu ditarima loba saksina henteu ulah. Kanyana maksa, manyal maksa bae kudu bae, terima pokokna. Terima kukula bener nganyana jang ka masjid moal balik ka masjid ke moal masjid dia moal ulah eueuh duit pemerintahan di masjid dia kecuali pribadi lamun narima geus sabaraha miliar masjid ulah ieu mah endek ngaji bae teh ngaji mere tatarina endek 100.000 gede teuing asupeun deui cokot 50 gede teuing akhirna mah 500 mau nyata geus gadeuleuk. Tapi jadi baik. Nah, masyarakat di dia tadi dipaksa nyen masjid. Ulah, bisa nu ngomong teu ngeunaheun ulah didengekeun. Geus, nyana pelit ulah dipenta. Geus ieu mah masjid Allah, tapi ternyata di Cilongok mah masyaallah. Kukula karasa lain bae lalaki awewe ge awewe mun dipersilakeun titah ngabangun darahek nya nama di dieu. Sebab di omebe ku panitia. Aduh, ya orang nyeritakan niat cing hade. Jadi jelema anu geus bisa niatna mantep, hartina mantep boga kayakinan. Yakin teh aya nu datang ka ilmu yakin. Ilmu yakin mah sakadar dina cangkang aya nu datang kana ainul yakin aya nu datang kana hakul yakin tah eta urang teh dina niat ge dina niat lamun can datang ka ainul yakin cara urang kieu teu husu salat teh teu husu salat sholli fardhal maghribi salasa rakaat Allahu akbar biasa Allahu akbar mulai sapatu aing sendal aing anu maling moalnya ieu. Ih masjid ieu mah biasana rada rawan ieu. Aduh, ku aing teu dititipkeun ka tempat sapanitipan kan. Kaduhung jasa aing aduh.
masa si salat kos kitu tah eta kan salat hampir rata-rata. Bismillahirrahmanirrahim. Aya boga duit bangsa 3 juta deui kabeli motor tah. Ngan 3 juta hese jasa ieu ngan 3 juta aduh benta ka bapak teu dibere ku bapak. Aya 3 juta ieu keur salat motor nu aya di jero hate lain Allah. Nu aya teh sapatu, nu aya teh sendal, nu aya teh kendaraan, nu aya teh jabatan. Kunaon eta? Niatna kakarak cangkang doang. Ngaranna ilmu yakin. Kakarak datang ka ilmu mah kos gitu, udaran. Tapi lamun geus datang ka ainul hakul yakin. Ainul yakin be mulai huswaya. Aya husu ngeunaheun salat. Allahu akbar. Keagungan Allah bakal katempo, keagungan Allah bakal kadeule, keagungan Allah karasa, bahkan gerak diri nage lain perasaan nangnya na ngagerakeun Gusti Allah kakarak dirinya aya khusyuk ngeunaheun biasa dina benak di otak aya Allahan di dada aya Allah terus kabeh aya Allahan geus kajen kukumaha ge geus ngeunaheun bage nginain sholat teh aya reungit geus teu karasa reungit moal karasa sebab Allah Maha Agung sapira reungit geus teu karasa wang reungit di dia teh geus teu karasa biasa bae urang mah pun sholat teh pabelit jeung reungit Allah wali maghdubi alaihim waladdallin cek urang teh reungit sia jasa ngaganggu ka aing sia aing pindah baik itu ya sholat. Ya Allah, ku hese-hese teh. Tah moal bisa lamun urang teu ngarahan, kudu diarah. Terus lalaunan. Ngan moal bisa datang ka dinya sebab naon? Perpindahan. Nu diurus teh apa ndek awak doang atuh urusan awak mah eta kitabna Riyad Takrifatul Muin eta jang urusan awak naik urang ndek ngurusanana ndek ngurusan qalbu atuh kudu pindah kitabna Kifayatul Azkiya Minhajul Abidin sakadar dibaca mah geus lain eta praktek berarti kudu boga guru praktek sakola ge mimiti ilmu kedokteran di meja kemudian praktek manehanana besi salah nyuntik engke pelebah mana urat nu kudu diasupanana teh pelebah mana ieu praktek ge montok aya nu tas disuntik aju bodak ieu bengkak bodak ieu bebe jadi ka dokter tanggung jawab geus bodak sagede kita dokter salah nyuntik mentek kuari tilok nyara runtik dokter besi salah Hilok wari mah teu main suntik-suntik obat bae geus mokodo. Teu barari sen nyuntik wari mah. Baheula mah suntikanana jago jasa. Lamun urang deuleuh Gusti Hasan bari peureum nya nama nyuntikna ge. Nongeng, trek beres. Gusti Hasan kok kitu. Enaon ieu penyakitna? Ieu cenah ceuli kala luar cule sia mah dibawa ka dieu. Gusti Hasan buku urang mah izin. Nya ngomong gandengnya sok ada ge ku kabehan. Cule dibawa ka dieu cakena ka dieu dibersihan tapi emang geus kos gayana Gusti Hasan eta masyaallah beres eta ieu naon deui ieu tuh pan boroknya ieu borok bilatungan sia mah borokna ge puguh urang izin mau borok ka dinya nya ngomong embat biasa Pak ka dieu koeng diroskam sia aduh itu Gusti Hasan beres nongeng suntik tret beres nya nyuntikna ge asal nongeng urang ngaju bae ditotol trot tret beres bangun babarieun teh dokter kuari hese kanyuntik hese ya Allah kari ieu urang geus boga ainul yakin mah berarti kan guru ngurusan hate berarti aya parantina kiai nu jang ngurusan hate geus lamun jelema datang ka ngurusan awak bakalna kos kitu tingkahna ngomongna geus ngomongna ge ngomong awak bae ngomong awak bae nyana mah lamun ngariung nu diomong-omongna kepentingan awak bae
eta jauh bagus lamun diberkatkeun jang awak kan jauh mah jang awak eta jeung boluna sakalian jang awak pantakan nah wajib ke wajib kuateun wae eta mah garong ngaranna eta jang aja ngariung jang kepentingan awak sing ade panitia sing ade nya ulah indit sing ade panitia besi poho inges negoran panitia bae nya nama eta pan masalahna lain amplop mah teu butuh jerona sakina eta kan jang awak ngomongna ge eta jelema datang ka awak bae nu diomong kepentingan awak bae jang dahar jang nginum jang kendaraan jang dapur dan lain sebagainya berarti eta kiai zohir geus lamun engke aya kiai geus teu perlu nu kos kitu nama anu dipentingkeun teh kolbu berarti kiai kolbu kan ketika kiai zohir ngomong-ngomong kolbu nyaer teh asana teu napak sebab naon eueuh di jero hatena ge emang kepentingan zohir tapi lamun jelema geus datang ka kepentingan kolbu nu dicaritakeun kolbu nyana ngurusan kolbu urang tersentuh bakalna sebab nyana teh anu di kolbu nyana dikaluarkeun ku nyana ngeunaheun ka urang nikmat komo lamun jelema geus datang ka marifat di jero hate teh di jero jelema anu marifat loba caian cai eta teh loba bangawanan jalan cai kali sing kolocor di jero marifat mah cai marifat anu lir teu beda jeung cai nu aya di jero kolbu dikaluarkeunana melalui lisan ketika jelema marifat nyarita jelema teh milu mandi cai keur dikaluarkeun tiis mandi haju rapi cek malaikat ulah sieun surga lega keneh tetep maneh kudu ka surga henteu lah sakitu aing daripada ditu ngemper engke sing serikeun babaturan yakin lah moal aing zakira ka ditu bae lanan ulah wakan can neuleuh pan ka surga lah sanajan can neuleuh ge sabaraha silegana surga cek dieusian ku manusia di zaman Kangjeng Nabi Adam katungtung umat Kangjeng Nabi Muhammad mana ting mayakna cek jelema bangunan-bangunan kaing datang ka ditu wajib pada naranya di mana tempat angkaning geus parinu moal geus ayo ka ditu bae cek malaikat moal bejakeun ka Gusti Allah aing geus sadar aing mah di dieu bae pohara teh jelema urang mana eta urang pondok eta ya Allah Masya Allah ayo datang bae ka ditu datang enta tapi ku malaikat digiring datang ka lawang surga tuh di cekin aja lega kene bejakeun malaikat nyana ridhoeun tah henteu lamun dibere pangtungtungna nyana nu asup ka surga bakal dibere sagede langit jeung bumi luasna saluas langit jeung bumi bakal dibikeun ka nyana ridhoeun teh bejakeun nyana langsung brak bae sujud Gusti gede teuing atuh teu saimbang cek cenah jeung kula mah salat tilok puasa tilok lah sapira kula entah supaya gerak ka jero wah dibere jadi pangpandeurina nu asup ka surga teh bakal dibere saluas langit jeung bumi beuh atuh nu ngaraji di dieu mah geus teu kacaritakeun ku daena atuh ulah ka amin nya ka surga nya henteu geus optimis jasa burung masyaallah nu mantak ulah murtad baheula komo datang ka kafir musyrik na'udzubillah min
zalik wa min zalik ieu murtad ieu tah mantak kurang dibahas lalaunan tentang murtad naon ai murtad ridah teh ridah teh cek lugat ma arruju' an syai' ila ghairihi babalik tina hiji perkara mengkol kanu sejen ngaranna ridah itu mah pokona mah asal keluar tidinya menghadap kanu sejen murtad eta nu kitu garana jelemana murtad tatadina nyana teh bogoh ka sarwiti urang Cikupa geus janji pasini erek neruskeun cintana ka pelamunan ka Serang tah batur dik dilanjut ke pelaminan belah dieuna nyana neuleuh deui aya si Sarboa rada beda cenah ieu mah potonganana geus nyana indit ti sarwiti kuari neang Sarboah jalinan nyana jeung nu anyar murtad eta itu murtad eta do kos itu ngaranna murtad mantak sarwiti teh salah si murtad sia ngasahan eta murtad cek lugot do kos kitu cek bahasa narik tina asal keluar tina asal kanu kadua atau kadua naon bae eta keur carita bahasa ieu ngan ieu mah lain rek ngaji bahasa da rek ngaji teh ngaji syara ngaji bahasa mah mun urang deuk ka Arab karak urang ngaji bahasa untuk ke Amerika orang belajar bahasa Inggris yes jeung bae mah jeung no kudu nyaho minimal eta yes no you hungry yes please it okay yes ini nah entah pasti tak bayar no minimal 2 eta asal tita dahar yes tita mayar no moal kebal di penjara tuh jelema urang deuk ka Arab kudu belajar bahasa Arab deuk ka Jawa atuh bahasa Jawa urang mengkonon bae mah kudu bisa aya nini ka Mekah betah jasanya na ibadah di Mekah eueuh anu ngaganggu anak incu eueuh betah nyana di Mekah di Madinah barang balik datang ke bandara King Abdul Aziz nyana embung balik paksa aku kepala rombongan embung jak nyana betah nini mah di Mekah dipaksa aku ketua kloter enggak tah ieu mah di dieu jak nyana teh deuk di Mekah bae resep ieu resep si resep ieu incu anak dulu di ditu di Jakarta geus narungguan karang tah aing mah kajeun paeh di Mekah bae betah jasa di Mekah wah jasa temen ini nginain jasa ibadah cekna di Mekah atuh teh naon cek ketua kolektor para rombongan kabeh geus ridho lah ini di Mekah bae mah masalah jadi Indonesia ge geus teu pati mangfaat cek gimana teh geus esdek di Mekah teh naon sabodo bisa ini bahasa Arab henteu cek gimana teh balik dibikin ke orang Arabnya eta kepala kloter mau orang Arab
Arab tah meren ini kasih tah emang nyana kuda bisa aja bung balik nyana ka ditu ka Indonesia yang di dieu bae wow cak urang Arab lumayan ya parawan gen ini no problem cek mafi muskilah cek wah tidak ada kesulitan guys penting malah cek nyana teh bikang bae urang Arab pun kos kitu oh jelema embe ge ditumpakan urang Arab tah nini urang Arab tah sok gerang ngomong kadinya barang ditanya isbu calang apa ini isbu calang apa itu ini isa aja majnun aja dicarekan ke orang Arab cek ini aing mah balik ke Indonesia lah balik aing balik emang orang teu bisa bahasa Arab aing riweuh cek tuh teu bisa bahasa tadi mah betah jasa cek teu betah ke bangsa urang di ditu ngahijina barang ngomong jeung urang Arab teu betah kan bahkan cek kepala kloter dilalaga ku kepala kloter nini sing hade lain orang Arab doang kan bahasa Arabna engke nini lamun deuk maot malakal mautna kan bahasa Arab di dieu aja mun ditanya ku malakal maut teu bisa engke bahasa Arab asana nini moal dicabut-cabut nyawa ge pan ieu geus kolot gua heula balik ke Indonesia balik teu bisa bahasa Arab balik nya ka Indonesia atuh nyana cerita bae barang datang ke Jakarta bojong incun hadena cenah ini bisa balik emang kono tadina mambung balik urang Arab garalak kira di ditu eta nini teu bisa bahasa Arab kuari ge urang nu ka markah teh kuari mah tuntunan bahasa Arab manasik 90 ka ditu mah dia di tukangna ya tuntunan bahasa Arab rapi aju lalaunan diajar bahasa Arab nyeunah kuari mah ngadaradak nanaonna ngadadak mentak tepat nyaranaheun syarat rukunna munggah haji beda haji nu baheula mah barang balik ti Mekah teh jadi ngajagaan haji na pohara nu kuari mah masyaallah menang lulumpatan berjamaah di Masjidil Haram datang ke Indonesia no padahal mah imahna deukeut jasa ka masjid kos musuh jeung masjid bung asup ka masjid teh bung ya Allah malah mah menang saminggu tatanggana aya anu nanggap jaipongan ngibing deui masyaallah ngibing deui andak barang ditanya sia kunaon ngibing deui lah aing mah di ditu nage gelut bae jeung urang Arab kan kunaon aing di ke masjid Panderi di gang teh tah jadi aing mah teu boga tempat di ditunya urang Arab galak geser cenah aing tilok anggeus salat ge cenah datang keur tahiyat geser nangtung bae aing mah geus ieu terkenal ku ari nyana haji geser Kali terkenal di Indonesia karena haji geser. Ya Allah, orang Arab bisa dengan geser-geser doang. Aksarama ngaran ridah teqatul Islam biniyatin. Megatkeun Islam kalawan niat kufur. Lamun cek tukang ngaji ma ieu hazpul awal bidalilisani biniati teh didapatkeun kana kufrin anu kufrina eta sabada qauli biniati au qauli kufrin biniati kufrin saraja gitu kurang bagus anu bagus mah biniyati kufrin au qauli au fa'li eta nu hebat mah mun urang nyaritakeun tentang nahu kulantaran ieu mah kitabna kitab jembrongan teu bisa dibaca ku budak leutik mana bisa budak leutik maca kitab kolot ge hese
ieu mah qauli kufrin ditenden di tengah biniati eueuhan qauli kufrin ayaan paklin eueuhan deui jadi ngetes ka kiaina coba sia bisa tante coba ku aing diciclek kieu lamun biniatina eueuh kufrinan sarua jeung biniati kufrin jadi hazful awal lidalilisani qauli kufrin aya paklin eueuhan ieu mah hazful sani didalilatil awal eta nu hebat mata sebab awalna aya kaduana pasti masih moal teh kitu jadi diayakeun duanana tanda lamun geus bisa nganyahokeun kos kitu berarti kiaina hebat geus ana hebat kahebatanna engke dijual ka Golkar jadi geus lakunya geus kuari mah jadi kiai partai hadena aing teu ka Golkar cenah kuari ka PDI atuh sawaun ge aduh kiai mah lain cenah lain kiai partai mah kiai NU NU ge sogok menyogok kuari kurang sedih kuari nela pemandangan NU dinten teh ge kultur urang teh kultur NU tetapi urang ningali muktamarna gerlut perebut naon meureun teh NU gerlut lamun NU na gelut atuh kaum nu lain NU na perang qatul Islam biniyati kufrin megatkeun Islam kalawan niat kufur qauli kufrin atawa megatkeun Islam ku niat kufur atawa ucapan kufur au fa'lin atawa pagawean kufur tilu tah ngajina lalaunan bae sebab yang ngaji ridah lain ridah orengan dia mah dek batuk meureun megatkeun Islam biniyati kufrin ku niat kufur Kizaid teh agamana agama Islam bagus hebat kuari Ki Zaid bergaul di negara atuh bergaul di negara mah sebab negara orang malai negara Islam negara demokrasi teu salah ngan inget asasna demokrasi mah lain asas Al-Qur'an lain asas agama asasna ialah asas materi jauh bertolak belakang antara Islam agama naon kitu syar'i yakni agama naon kitu negara syariat jeung negara demokrasi asasna jauh ieu mah asasna religi Islam syar'i mah agama syariat mah negara syar'i mah negara syariat mah tapi lamun demokrasi mah adalah materi jauh antara agama asasna jeung materi tapi di Indonesia bisa ngahiji di Indonesia teh bisa ngahiji aya 3 agama nu diperhitungkeun baheula ku Bung Karno hiji agama Islam sebagai mayoritas 2 agama Kristen berikut Katolik berikut Protestan nomor katilu Marxis tapi bisa dihijikeun dari Sabang sampai Merauke ialah keistimewaan Bung Karno lain sakadar
menang pemikiran Bung Karno nang musyawarah para inohong-inohong nu aya di Indonesia, terutama mayoritas Islam, tentu para kiai-kiai setuju ngadirikeun negara demokrasi anu make Pancasila. Kok bisa kos kitu sih? Wallahu a'lam. Geus kos kitu bae. Tetapi dirasakan kurang damai, indah, bahkan kuari jadi percontohan negara-negara lain. Jadi percontohan negara-negara lain. Kiai teh setuju lamun kuari negara Indonesia dirobah kurang kuari jadi khalifah, sangat setuju. Nah atuh kiai henteu ngarobah atuh hayu jeung aing perang sia. Sia lamun perang boga naon? Boro-boro ditembak ku hinis geus coplok sia. Kayakinanana namun endek urang ngarobah negara kayakinanana mantak pupuk di kuari lalaunan supaya satu saat urang dek ngarobah negara keyakinan urang geus luhur. Lamun keyakinan model kos urang kos kieu mah moal menang urang dek. Contoh keyakinan ya. Kurang kumaha harebatna nu aya di MPR. Kurang kumaha harebatna menteri. Kurang kumaha gubernur hararebatna dina harti harebat teh aya sagala nu talar Quran kapan di MPR teh lain lalagaan mun nyaho menteri agama teh nu kamari ieu teh lain lalagaan eta teh Quran teh talar lamun urang nyaritakeun adil baheula talar Quran filsafat hebat hadis da pohara bahkan kuari keur nalar Bukhari. Berarti kan hebat lain lalagaan. Tapi kunaon eta Quran nu hebat, hadis nu hebat, wah kitab dibacaan akhir hayat jabatanana. Tah nu di luar teh nyaho heuh. Lebongana ngajina ngawuduk bae Sabaraha penggede anu disel talar Quran, talar hadis. Berarti kan ilmu teh teu ngajamin boro-boro di akhirat, di dunia kene kos kitu. Quran ditalar, di dadana aya Al-Quranan, di dadana aya hadis Bukharian. Ketika berhadapan jeung duit miliaran, Quran hilang. Quran eueuh nanaonan, hadis eueuh nanaonan. Nu kadeuleu eta percis kos bangsa kiai tukang ceramah. Ini kos kitu. Saya seri kos aja yang serikeun. Pan aya jelemana di dieu ulah seureun. Aduh ya Allah. Nah. Paingan cek Abah ingat baik. Teka bita abah mangadengi jelema pinter. Teka bita abah mangadengi nu talar Quran. Teka bita. Ih pan. Masa sih abah teka bita cakate? Teka bita aja abah majina jelema palalinter jasa aja katalar Quran. Teu saya tiga-tiga acan. Ku lagi heran. Ajun kumaha nu kabita? Nu ikhlas. Tah lamun geus ikhlas kakara. Emang Bupati nu talar Quran, atuh kok nu pinter mah. Bupati Garut aceng-aceng. Emang teu pinter lain lalagan maca kitab ngadorolang. Tetapi kapan nyana mondok, masa antren di teralis. Eta kan berarti tuh. Mantap ulah kaget urang lamun nuluh kepinteran seseorang. Ulah kesima orang ngadenge bangsa dokter Andes, ngadenge profesor, ngadenge doktor. Coba tes heula keikhlasanana. Lamun geus bisa ikhlas kakarak, urang bisa nyembah ka nyana. Tapi can ikhlas maning hitutan, brut beres. Nah, atuh pinter ge ngajakan. Ya, negara Indonesia emang teu palalinter nu jengkel negara. Boh. Kurang nyaritakeun hadis jana leuwih bisa, nyaritakeun ayat nyana di luar kepala, nyaritakeun politik pohara jasa, ekonomi lain lalagaan. Tapi pana ambruk ke Indonesia. Negara lu terbesar di dunia korupsi. Alhamdulillahirabbil.
tuan isi nyebut alhamdulillah sakit ku aing geus ditosran ge madak naon artina pinter atuh dek gacak-gacak negara mah naon artina pinter atuh dek gacak-gacak agama mah ye nu mantak ulah kaget di lembur aya dokter andes aya sarjana aya santri tamat SD gente santri mun ditanya sia sakola kelas berapa 3 atuh teh boga ijazah henteu aing mah emang kunaon sia teu naik bayaranna make suluh keur ieu jadi eta santri lah ieu dokter andes sarjana nu sejen aya wayang ngariung mah santri nu dipanggil sarjana ngamakmum kanyana Al-Fatihah santri lah cak sarjana teh emang sakitu doang ieu cenah santri mah hayang ngariung doang je soekeun sungu teh ku aing sia ieu manfaat lain deui ya tu santri masyaallah jeung nu nyahoeun mah beda ieu sarjana ieu doktor ieu santri sarua ngarendeng nu nyahoeun mah beda sinarna lain deui sinar wajahna lain deui sebab aya ikhlas santri mah santri ge lain santri anu haju ka Golkar lain ieu mah pagong ka Golkar mah tah Alhadin Sawa tah mah nah Zaid agamana Islam gaulnya na lantaran di Indonesia mah atuh kos kitu jadi aya Islam aya Kristen Protestan Buddha Yahudi ayalah di Indonesia mah gaul ku sebab gaul caroplok keyakinanana di jero lalaunan saeutik ka bawa akhirna kadituna ngomongna ge geus lain deui agama itu ya sama saja baik-baik terus gabelah dituna tu bergaul bahasana ge milu ka Kristen milu terus etik kabelah ditunanya na ngarenung gorenganannya di Islam eueuh nu hebat di perekonomian ningali anu baroga pabrik ka Kristen ningali nu boga perusahaan Kristen ningali anu mararaju usaha anu boga Indomaret dan lain sebagainya hampir mayoritas Kristen Islam aja eueuh cakyana lah aing neuk ngazam asup Kristen bae lah ke bulan hareup mah wari kene asup Kristen atau aing neuk niat asup Kristen harita keneh niat Kristen jadi niat kafir harita asup niat jadi Yahudi harita harita jadi Masya Allah ya diniatan di jero hate teh deuk asup ka Kristen atau Katolik atau Protestan atau diengkekeun deui lah caknyana ke bulan hareup aing mah kakarak asup Kristen harita keneh ngan asup Kristen bae disape di neraka jahanam Masya Allah ayo sing hade ku niat atau digantungkeun niatna ditaklukkeun lamun itu si Kristi daekeun ka aing aing ngasana deui awewe di dunia ngannyana doang ye teu budak buta atuh mata ceknya nama urang Lampung meureun sakitu parutihna gede adat datang ka jana tuh kos kitu ngomong nage 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya Masya Allah 1 juta gadis yang cantik hanya engkaulah yang kucinta wow pohara jasa sedangkan si Kristi mah agamana Kristen nyana ngomong andaikan si Kristi mencintaiku dan mau menjadi kekasihku siap aku akan masuk Kristen cek nyana eta harita keneng geus daekeun teu daekeun eta nyana mah Kristen bae Masya Allah na'udzubillah min
zalik wa min dzalik sing hade Gusti Allah. Ternyata di Indonesia teu kudu sa Indonesia. Tangerang teu kudu sa Tangerang. Horenganan di sababara lembur aya anu ngudag-ngudag awewe kemudian awewe na Kristen nyana sisi lalaki asuka agama Kristen. Ya Allah, hanya demi sawah mencong. Akidah dikorbankan ku goblok-goblok teh si jelema. Ieu keur carita urang goblok teh padahal mah atuh hidayah we dicabut ku Gusti Allah. Mantap hidayah mah mahal jasa, lain nu urang nu Allah. Urang lamun inget ka kibar siso, 500 santena ge nu bisa hiber. Tapi pannyana kabita ku seorang wanita, ya Allah ya Rabbi, zina, mabok, ngabunuh, maut, kafir. Mantap kula dibangga-bangga gagah jabatan harta termasuk ilmu nu Allah ketika dicabut bauna naon. Aye niat sing hade lempeng-lempeng mantap jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman ku ngucapkeun la ilaha illallah. Ulah eren-eren minimal maca la ilaha illallah ba'da salat 3. Jangwatan iman la ilaha illallah 3 balik. Tarik andapeun bujal 2 jari sampai ka ubun-ubun. Supaya roh urang teh bener-bener ngucapkeun la ilaha illallah. Bantingkeun ka luhureun susu katuh 2 jari. La ilaha illallah kahandapeun susu kenca. 3 ta salat seperti gitu disebut talqin zikir. Tarik napas. Ilaha illallah. Geus ku 3 ge insyaallah. Ku 3 ge. Jaga iman sing hade lah moal kebal hirup di dunia. Nasihatan awak urang teh lamun neuleuh mobil mewah cak urang teh aing hayang amat nasihatan ku urang awak sadar sia sadar jasana jang sia teh sadar ge dek naon nu pake meulina. Kan jadi tenang orang. Atuh jualin sawah aja eueuh. Gunung nu dijual eueuh naon mitoha dijual ku sia. Sadar. Tenang jadi. Masya Allah. Eta lamun urang bisa nganasehatan diri urang bantep hirup manasehat lah awak. Memewahan ting atuh di dunia ieu aja bakal ditinggalkeun sakedeung deui ge bakal paeh tuh kamari ge tatangga paeh teu dibawa segala rupa ge. Ge atuh geus engke ge bakal paeh ketungguan di akhirat. Ulah sok hayang senang di dunia, urang mangke di akhirat boga sorga. Eta ge mun ka sorga teh. Nasihatan Allah karim rapi. Masya Allah. Si ada niat kufur berarti langsung jadi kufur. Niat Yahudi jadi Yahudi, niat asup Kristen jadi Kristen, niat jadi Buddha asup Buddha. Sing hade niat urang termasuk azam urang. Beda niat jeung azam. Ai niat mah qasdu syemuk taronan bipali ari azam qasduhu wa tarakhu anhu. Jadi ngamaksud ngan engke berarti ngazam ngan sarua. Ngazam niat dina urusan kakufuran mah tetep bae kufur bae. Masya Allah sing hade tanu mantap.
hati-hati niat urang azam urang Gusti Allah nu agung di akhir zaman maloba dedeulean jeung dedengean mantap kurang-kurang nama singgel lenceng ke di akhirat ya mantap lalaunan perbaiki keyakinan urang terus kena rapi urang mah keyakinan teh kakarak datang ka wujud kidamba komo khalafalil hawadits kiamu binafsi wa daniyat qudrat terdat ilmu ayat eta bae artina wujud aya-ayana teh kidam-kidam teh artina ti heula teh mimitina Allah mah bako-bako teh artina langgeng-langgengna Allah wa tungtungna ngan sakadar sakitu urang makan bahasa tauhid teh henteu nyulusup ka jero kolbu jadi karasa ngeunahna tauhid. Urang mah teu ngarasa ngeunah tauhid. Lamun jelema geus ngarasa ngeunahna tauhid mah moal aya ngarasula ka Gusti Allah, henteu kumaha bae ge ngeunah. Sebab urang sok ngomong wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. KBG itu kudrat Allah bagus ti Allah goreng ti Allah rasupkeun ka jero hate KBG jati Allah bakal ngeunaheun geura dibere sugih ngeunaheun dibere susah ngeunaheun sarua ti Allah dibere sehat ngeunaheun dibere gering ngeunaheun sarua ti Allah ngomong sacayut ngomong ngeunaheun aduh gerek dibere ti tajong magis rekanan batu urang tajong goblok batu teu neuleuh sia ka aing cak batu emang aing teu ngadenge emang aing ngira neuleuhna sia goblok deui cak batu tolol sia teh katabrak sapeda gitu sia bener bae kadi itu katabrak ku sapeda nah eta badak sia ade urang kok kitu bae encan datang ka jero saha nu geus datang ka jero teh eueuh deui nomor hiji rajana Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabelah dieuna para khulafaur rasyidin kabelah dieuna para aulia-aulia Allah terus wali-wali Allah nu mantak urang zarah ka para wali teh ulah sok mentana naon zarah ka wali ieu mah zarah ka wali pun tak penta wali aduh abdi teh menta dimajukeun usaha emang pangeran nyana wali atuh abdi teh coba bae usaha lah ya asana bangkrut amat lantaran di kepemerintahan Jokowi mah jadi kos kieu dua perkara abdi menta wali hiji pajukeun abdi mun abdi teu maju Jokowi na jungkelkeun Gusti kan siapa kos kitu mentana eta teh salah ulah kitu atuh geus bae mamenta Gusti abdi mamenta teh ka Gusti ieu zarah ka wali wali teh ahli Gusti anu geus bisa ibadah capretan abdi atuh Gusti kana ngeunahna ibadah sakumaha ngeunahna ieu nu dizarahan ku abdi jana mah geus bisa tawakal nya mah bisa sabar nya mah bisa qanaah nya mah geus deukeut jeung Gusti abdi ge hayang cara manehanana tah zarah ka wali mah kos kitu. Jadi supaya orang teh bisa nuturkeun nyana. Mazarah lah. Mau pemimpin zarahna ge kubloon deui. Pemimpin ayo kade pangmentakeun ka ditu, kade ditawasulkeun ku kula geus pokona. Hayang naon ge tulis bae geus dirinya tulis. Kula nu ngalaporkeun ngan eta tolol pimpin jarana lain hayu pupuk supaya rapih nyahueun kana aturan-aturan zara nu mantak Muhammadiyah ngaharamkeun ge eta nyana eta teh geus kitu haram tuh zara geus kitu mah ulah haram naon kitu zara ka para wali basa kumaha eta teh tadi supaya kacepretan kabeleteran masyaallah. Ieu urang lamun nyaritakeun tentang jelema anu geus panceg niatna boga keyakinan etalah para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Urang mah gulak-gilek. Kuncina mana? Kuncina
dedelean mata teh geus kudu ulah resep kana dunia sakitu wae. Lamun mata masih kene resep kana dunia gulak-gilak wae kajen kumaha. Kajen talar Quran, talar hadis, kajen teh nyana geus bahsul masail. Tapi mata resep kene kana dunia gulak-gilak wae. Kamari Muktamar NU aya 3 panitia. Panitiana 3 di Jombang. Hiji panitia muktamar asli. 2 panitia gadungan. 3 panitia akan kedatangan presiden. 3 ente mah teu memperhatikan muktamar we. Aing mah dudu ngibah bae ge nyaho. Ji, saya kiai nyaho na menang ti mana tuh? Ulah memilu ka aing. Saya masih aing mah aing. 3 panitian. 3 hiji muktamar asli. Panitia muktamar asli. Nomor kedua panitia gadungan. Nomor katilu panitia akan kedatangan RI 1. 3 panitiana. No panitia asli ele ku panitia gadungan. Lantaran panitia gadungan memawa tas gede. Tas gede. Disatukan nyana aya tas. Kabeh kunyana didatangan. Siap ente anu dibere 50 juta anu dibere 30 juta saurang kiai kan jarago ngajina anu geus di otakna teh aya bahsul masailan Quran aya di otak hadis aya di otak tetapi hasilna 70% kiai narima karena pamer eta duit ukula dibejakeun sote geus hancur-hancuran kuari ye mah kumaha gitu. Kadang kurang anu nyawan aing jeung siapa? Nyawan aing. Coba buktikan kiai nu merean duitna ngobrol jeung aing. Dek lompat ka mana sia? Dek lompat ka mana? Ayo ngaku sia, disesuaikan sungut sia ku aing. Ieu maksudna naon? Rusak jasa. Quran aya di nyana. Hadis aya di nyana. Yo basul masail jarago nu mantak dibubarkeun ge hampir dibubarkeun. Emang naon? Duit main. Ieu nu mantak agil sirat deui anu terpilih duit nu main. Baheula matas basul masail, matas muktamar NU di jero dada, di jero otak aya basul masail, mawa ilmu. Kuari balik muktamar. Nu ditugakan teh nyaho anu di luar. Ieu naon dimaksudna ieu? Inget ka Abah deui bae, kula maca tadi. Aing mah teu kabita, bisa ngaji, jago ngaji henteu. Nu kabita ge ikhlas, tah kadadehekeun we tadi ceuli. Mun sia bisa ikhlas, geus. Jadi jelema mun sia can bisa ikhlas, can jadi jelema. Mantak datang ka kuari kula teu berusaha supaya ikhlas, abe jelema marere duit ka kula. Sial jasa orang hese tak ikhlas. Aduh, masya Allah kan. Nomor kahiji, nomor kedua eta abah mah ulah sok ngadahar duit di pamarentah. Tarima mah tarima bae cekel ku sia. Aju ka manakeun? Ulah bawa omong. Aduh. Aji pending geus kieu bae aya kene eueuh. Ya kula ngabejakeun sote lain naon supaya ulah jadi rahasia agama abe maju. Urang jeung pamarentah ulah bendu. Jaloba kepentingan anu urang teh diuruskeun ku pamarentah. Nu ulah sote lain babarengan jeung pamarentahna. Jab birokrasi memoal kaluati pamarentah. Partai kaya di pamarentah. Hayu dukung pamerena ulah dicokot. Sakitu. Ulah kieu. Ulah wah ekstrim jasa ka pamarentah. Ulah negara urang kan negara politik. Politik kan aya di pemerintah anu ngajalankeun roda politik kan pemerintah. Jangan salah mah lain pemerintahna lain politikna kiai nu narima duit di pemerintah. Eta nu salah mah. Lalu bawa ngomong put tenang geula. Besi pajar ekstrim ka pamerintah. Numanta kula mah jeung lurah wararau, jeung camat wararau, jeung bupati lain bupati Tangerang bae, gubernur loba jasa nu wau, bahkan jelema nu di luhur ge nu dipunclot.
bahkan ayo pernah mere duit tadi tarima loba saksina ente ulah kanyana maksa manyal maksa bae kudu bae terima kukula bener nganyana jangka masjid moal mali ka masjid ke moal masjid dia moal ulah duit pemerintah di masjid dia kecuali pribadi lamun narima geus sabaraha miliar masjid ulah ieu mah endek ngaji bae teh ngaji mere tatarina endek 100.000 gede teuing asupeun deui cokot 50 gede teuing akhirna mah 500 monyet teh geus kadele tapi jadi bae nah masyarakat di dieu teh dipaksa nyen masjid ulah bisa nu ngomong teu ngeunaheun ulah didengekeun geus nyana pelit ulah dipenta geus ieu mah masjid Allah tapi ternyata di Cilongok mah masyaallah kukula karasa lain bae lalaki awewe ge awewe mun dipersilakeun ti tangga bangun darahek nya mah di dieu sebab diomebe ku panitia aduh ye urang nyaritakeun niat cing hade jadi jelema anu geus bisa niatna mantep hartina mantep boga kayakinan yakin teh aya nu datang ka ilmu yakin ilmu yakin mah sakadar dina cangkang aya nu datang kana ainul yakin aya nu datang kana hakul yakin tah eta urang teh dina niat ge dina niat lamun can datang ka ainul yakin cara urang kieu teu husu salat teh husu salat sholli fardhal maghribi salasa rakaat Allahu akbar biasa Allahu akbar mulai sapatu aing sendal aing anu maling moal nya ieu masjid ieu mah biasana rada rawan ieu aduh ku aing teu dititipkeun ka tempat sapaditipan kan kaduhung jasa ya aing aduh masa si salat kos kitu tah eta kan salat hampir rata-rata bismillahirrahmanirrahim aya boga duit bangsa 3 juta deui kabeuli motor tah ngan 3 juta hese jasa ieu ngan 3 juta aduh beta ka bapak teu dibere ku bapak aya 3 juta ieu keur salat teh motor nu aya di jero hate lain Allah nu aya teh sapatu nu aya teh sendal nu aya teh kendaraan nu aya teh jabatan gunana eta niatna kakarak cangkang doang ngaranna ilmu yakin kakarak datang ka ilmu mah kos kitu udaran tapi lamun geus datang ka ainul hakul yakin ainul yakin be mulai huswaya aya husu ngeunaheun salat Allahu akbar keagungan Allah bakal katempo keagungan Allah bakal kadeuleu keagungan Allah karasa bahkan gerak diri nage lain perasaan nangnyana na ngagerakeun Gusti Allah kakarak dirinya aya husu ngeunaheun biasa dina benak di otak aya Allahan di dada aya Allah terus kabeh aya Allahan geus kajen kukumaha ge geus ngeunaheun bage ngeunaheun salat teh aya reungit geus teu karasa reungit moal karasa sebab Allah Maha Agung sapira reungit geus teu karasa wang reungit di dieu teh geus teu karasa biasa bae urang mah pun salat teh pabeulit jeung reungit Allah wari maghdubi alaihim waladdallin cek urang teh reungit sia jasa ngaganggu ka aing sia aing pindah bae kitu ya salat reungit ya Allah ku hese-hese teh tah moal bisa lamun urang teu ngarahan kudu diarah terus lalaunan ngan moal bisa datang kadinya sebab naon perpindahan nu diurus teh apa ndek awak doang
atuh urusan awak mah eta kitabna Riyad Takrifatul Muin eta jang urusan awak naik urang dek ngurusan anak dek ngurusan kolbu atuh kudu pindah kitabna Kifayatul Azkiya Minhajul Abidin sakadar dibaca mah geus lain eta praktek berarti kudu boga guru praktek sakola ge mimiti ilmu kedokteran di meja kemudian praktek manehanana besi salah nyuntik engke pelebah mana urat nu kudu diasupanana teh pelebah mana ieu praktek ye nu montok aya nu tas disuntik aju bodak bengkak bodak kieu da jadi ka dokter tanggung jawab geus bodak sagede kieu teh dokter salah nyuntik mentek ku hari tilok nyara runtik dokter besi salah hilok wari mah teu main suntik-suntik obat-obat bae geus pokona. Teu barari sen nyuntik wari mah. Baheula mah suntikanana jago jasa. Lamun urang deuleuh Gusti Hasan bari peureum nya nama nyuntikna ge. Nongeng, trek beres. Gusti Hasan kok kitu. Enaon ieu penyakitna? Ieu cenah ceuli kala luar cule sia mah dibawa ka dieu. Gusti Hasan bogurang mah izin. Nyana ngomong gandengnya sok ada ge ku kabehan. Cule-cule dibawa ka dieu cakena ka dieu dibersihan tapi emang geus kosir gayana Gusti Hasan eta masyaallah beres eta ieu naon deui ieu tuh pan boroknya ieu borok bilatungan sia mah borokna ge puguh urang izin mau borok ka dinya nya ngomong embat jasa pan ka dieu koeng diroskam sia aduh itu Gusti Hasan beres nonggeng suntik tret beres nya nyuntikna ge asal nonggeng di urang ngaju bae ditotol trot tret beres bangun babarieun teh dokter kuari hese kanyuntik hese ya Allah kari ieu urang geus boga ainul yakin manyeunah berarti kan guru ngurusan hate berarti aya parantina kiai nu jang ngurusan hate geus lamun jelema datang ka ngurusan awak bakalna kos kitu tingkahna ngomongna geus ngomongna ge ngomong awak bae ngomong awak bae nyana mah lamun ngariung nu diomong-omongna kepentingan awak bae eta jauh bagus lamun diberkatkeun jang awak kan jauh mah jang awak eta jeung boluna sakalian jang awak pantakan nah wajib kuateun bae eta mah garong ngaranna eta jang aja ngariung jang kepentingan awak sing ade panitia sing ade nya ulah indit sing ade panitia besi poho geus negoran panitia bae nya nama eta pan masalahna lain amplop mah teu butuh jerona sakena eta kan jang awak ngomongna ge eta jelema datang ka awak bae nu diomong kepentingan awak bae jang dahar jang nginum jang kendaraan jang dapur dan lain sebagainya berarti eta kiai zahir geus lamun engke aya kiai geus teu perlu nu kos kitu nama anu dipentingkeun teh kolbu berarti kiai kolbu kan ketika kiai zahir ngomong-ngomong kolbu nyaer teh asana teu napak sebab naon eueuh di jero hatena ge emang kepentingan zahir tapi lamun jelema geus datang ka kepentingan kolbu nu dicaritakeun kolbu nyana ngurusan kolbu urang tersentuh bakalna sebab nyana teh anu di kolbu nyana dikaluarkeun ku nyana ngeunaheun ka urang nikmat komo lamun jelema geus datang ka marifat di jero hate teh di jero jelema anu marifat loba caian cai eta teh loba bangawanan jalan cai kali sing kolocor di jero marifat mah cai marifat anu lir teu beda jeung cai nu aya di jero kolbu dikaluarkeunana melalui lisan ketika jelema marifat nyarita jelema teh milu mandi cai keur dikaluarkeun tiis mandi haju rapi sakali mandi 2 kali 3 kali rapi engke di lembur masing-masing nanya sia rapi amat sih mandi di mana lamun cara mandi betul di ditu aing mandi di curugan itu caina herang ngeunah tiis caina ge herang ya aing sering mandi ka tumun cara cai teh mah engke ge bawaan hayu herang ya heuh herang ye cai ngeunah
marandi Luis. Nah, di benak ahli marifat aya cai nur ilahi ketika dikaluarkeun jelema mararandi tarariis ngeunaheun keur ngaji naga datang ka hes kunti istiis dan nundutan kasebahan uduk masalah teman sing kolocor cai masyaallah. Tapi lamun kiai zohir cai mah cai ngan butek kiru biasa. Saya tas minta sama ini di mana? Di itu. Bangunna kadina rodek sia kadaleuna. Bangunna kadaleuna apa sia rebok amat teh teu herang teh angin tas mandi tapi teu herang sia. Ngajakan urang mandi teu hayang aing sia ge kos kitu. Mbung. Entek ditaringgalkeun ku jelema. Quran aya di nyana, hadis aya di nyana, tapi jelema eueuh nu daek intifa ngalap manfaat. Embung mandi nyana di dinya ku sebab naon? Sebab nyanana ngabutekeun hate. Eta bae sok baga pikir ku urang, sok renungkeun bahasa-bahasa wali-wali Allah. Ketika geus herang jelema maneangan cai nu herang atuh. Teu. Sia ditu magahan ngaji heueuh. Tadina aya 200 sama jadi titahan. Kuari aya tinggal 3 jeung tihang. Aya tihang aya sabaraha? Tihang aya 2. Berarti ngaji saurang atuh heuh. Tiluan jeung tihang. Berarti nu ngaji saurang. Ulah disalahkeun. Ulah disalahkeun masyarakat, ulah disalahkeun jamaah. Diri soranganana kurang introspeksi. Ulah ngomong kieu-kieuina, kunaonnya jelema teu daek ngararaji aing ka dinya kabur garoblok kurang dinya mah. Ih, cak urang dinya siana goblok. Tungtung apa goblok-goblok bae. Lain ngaji hate. Nah, iyalah sigade biniyati kufrin. Terjadilah pegat Islam yakni keluar ti agama Islam kusebab niat kufur. Masya Allah, na'udzubillah min zalik. Daya nu panjang mah bakalna ao qauli kufrin loba jasa mah bakalna. Insyaallah minggu hari wallahu a'lam.